si malahan mah urang tadi aku bahwa urang deket jeung maneh bahwa urang geus jadian mah tadi aku eta naon nyeri hati teh ka aingna. Ya, netizen. Elah goblok tong sok ngalakeun. Lain netizen teu denge da emang aya di kodana sok isukan ge. Nah, sok mana sok? Cicing heula sia saya goblok ulah wae nuduh-nuduh gitu. Aja Douglas Santi koplok emang sia sahana. Lain sana sayana si Ibelin pan urusan yang aing sarua cek aing si Ibelin teh Ya goblok. maksudna cing ulah sok ngabela ka sebelah pihak urang salah Lain teu. sok belah pihak mah nih. Urang jujur janji manehna penting kurang janji urang malahan mah janji di salah satu urang jeung manehna ulah aya tepikeun ka obrol-obrolan anu lain nu macam-macam urang eueuh kan. Lain gitu pamana maneh ieu euy. Ai tadi Ya, jam 10 jeung Stefani naon eta teh? Urang mah urang mah lain mutuskeun urang mah mengakhiri urang mana jam urang dibikeunan deui kabeh. Oh, berarti jadian jeung urang teh masih kene jeung si Stefani teh can bener-bener putus. Teu jadian jeung Stefani mah silaturahmi. Nah, silaturahmi goblok nepikeun ka maneh nepikeun ka di sawah renengan itu ieu. Nu lamun maneh di tita sutradara, tita acting, tita jeung artis misalkan ieu nya dibayar ku artis teh sedengkeun maneh boga kabogoh maneh daek teu. Dibayar teh maneh. Hanya urang mah meureun pertemuan jeung sahabat. Sahabat pamana pas jeung ngomong dibayar. Bayar teh. Nggak ada sahabatan cewek sama cowok, nggak ada. Tuh, no. Keun bae geus Belin jeung aku mah aya sok. Terserah. Anjing salah aing milih jelema. Lain salah milih jelema anjing. Sia naon maksudna ya ditung geus dieukeun ayeuna naon maneh pura wanina anjing ngadeukeutan ieu. Ieu saha sia deukeut saha aing? Sia Dia naon anjing make kudu ngadeukeutan si Tayang. naon sia Aing mah teh aing mah solusi aing curhat aing ngarayu teh ka teh ayang. Wah, di mana-mana ge berawal dari curhat. Goblok ieu mah muka obrolan awalna mah naon we goblok. Berawal dari curhat. Licik-licik aing teh nyaho goblok. Dengekeun aing nu pusing aing nu ku kikian we anjing. Dengekeun lah. Aing jeung teh ayang diimpit emang ku urang. Ngan kieu aing ngomong teh punten ngawagel. Urang mah teu maksa ayeuna teh ayang ngobrol ngagorengkeun maneh atau urang kieu tanyakeun ka piur aing ngobrol kitu teh ngawagel. Teh punten ngawagel abi kitu Nud. Ah, henteu. Urang curhat teh. Geus nyaho sama akal-akalan sia eta memang gitu goblok. Tadi abi mantau Anjing gitu. sia ka aing goblok nah kieu anjing. Aing teu nyangka aing ka maneh aya. Teh abi nyarios naon tuh teh? Mau curhat katanya dia mau. Goblok, Aisyah. Sama nih akal-akalan dia itu Bu. Jadi kalau misalkan pura-puranya curhat, semua orang kayak gitu. Dulunya Ya kan anjing hakan jehil goblok hakan. Oh, barusan kamu nelpon si Umi Stefani yang balikan dari si Berlin teh benar gitu. Aing mah cinyaan oge maksudna telepon pedewet. Jadi bibir. Tanya apa tuh, Belin? Naon? Geus janjian deuk panggih deui engke. Oh. Sia goreng aing ku aing digoreng maneh tah. Maneh pas ulin ka dieu bogo ka budak RW ku aing bejakeun. Astagfirullah anjing. Anjing loba saksi na goblok. Mana sih sok anjing tebogon ka dieu? Ku aing RW dicokot. Ayeuna mun lajo RW ka dieu tah. Kok ka dieu mana aing ngomong henteu goblok. Pertama ulin ka imah aing datang budak RW saeta. Budak Pak RW. Ulin ka bogo can. Ku aing mereka dibejakeun ayeuna ka hareupeun. Aing keur iraha saya sia goblok. Goblok atuh. Oh gitu. Emang kalian tuh sama aja ya. Cowok tuh sama aja. Ya nggak Teh Berlin? Enggak sih kalau aku percaya sama Sarut mah enggak gitu Tayang. Nah, Berlin saksinya aku mah enggak kayak gitu, Bu. Soalnya kemarin ke aku juga di WA ngirimin foto cewek, dikira tuh bukan Tayang, ternyata itu tuh Tayang. Tapi kemarin pas kita scroll TikTok bareng, kamu ngeliat cewek, kamu bilang itu cewek cantik. Hakan sekak tong sok wani-wani kawalin. Kan Jadi itu kamu cuma bibir doang ya Sanut ya. Kan hati Tapi kan itu bibir doang, tapi kan hati enggak ada. Ah, lebok sia goblok. Semuanya berawal dari bibir, dari mata yang melihat. Berlin mah Ayek jelek-jelekin kamu barusan cerita ke Tayang. Oh, Naon teh aing jelek-jelekeun aya teh ayangna aing jelek-jelekeun naon?
tinggal kenal mantu anjing sia eta mah koplok ngalalaui. Sia koplok tukang bala-bala biteten di deketan. Balanya anjing kita cek sia koplok. Anjing, naon maksudna ieu? Tah, kop bisa digede itu. Bisa anjing. Enggak ini aja. Itu. Naon maksudna ieu koplok dipoto jeung saha? Oh, maksudnya iya. Waduh, tuh lihat tuh Teh Berlin tuh. Hakan anjing tah. Aduh diteuing. Ieu saha ieu? Ieu saha? Iya saha. Iya saha lain-lain sasaha sahabat tapi pareng Koplok aing lamun misalkan Cek koplok. terus aku parengkep. Pan ama ngeusan neng geus eta teh. Asia ada deg-degan nyokot naon sanuan. Sia koplok. eueuh anjing. Nah, atuh. Nyari apa? Nyari foto kamu sama anak Pak RW. Enggak. Koplok. Makasih Mang Ayek infonya. Oke, sayang. Teh. Oh, Ayang, teh. Oke, teh ayang. Oh, kamu udah sayang-sayang sama dia. Ya udah makasih. Enggak, Mang Ayek. Oh, asik kuliah ya sanud ay. oke cukup tahu Mang Ayek. Mang Ayek mah Iya tuh teh, kita udah teh, kada teh.